Nying Iteng pamajikan kabayan teh keur hamil ngora, manehna ngidam hayang pisan nangka. Tapi si kabayan nu dasarnya kebluk tara daek ngalan nangka. Isuk-isuk Iteng nyamperkeun kabayan nu keur sasaren di bale hareupeun imah. Kamu hayu atuh pangarahkeun nangka ka Iteng. Kudu nyai kewenya sukan akan kudu kene. Makan. Si Akang mah teu nyaah ka Iteng. Saking kahalana Nyi Iteng indit ka imah indung kabayan, sanepina di bumi makna kabayan. Nyai aya naon ieu? Eta mah si kabayan kuring teh ngidam hayang pisan nangka. Tapi manehna tara daek pangalahkeun. Geus sok cerik atuh keur we mak nu ngomong ka si kabayan. Sareng Iteng balik ka imah kabayan. Sanepinya di imah kabayan, emak jeung Iteng ninggali kabayan nu sare keneh dina bale. Kabayan kudak sia. Naon sih mah isuk-isuk geus hareup-hareupan. Mana teh kumaha sih? Geus naon si Iteng keur hamil ngidam nangka lain mah diturutkeun ka hayangna malah goreran puguh. Heeh mah sakedeung deui dipangalakeun. Uruh ayeuna mangkat neangan nangka, kolot nangka nanya. Heeh kuring mangkat ayeuna heula. Kabayan mangkat neangan nangka, tapi kabayan teu apal tangkal nangka nu keur buahan teh di mana. Sapanjang jalan manehna liak-liuk neangan nangka, akhirna manehna manggih hiji tangkal nangka nu leubeut buah. Akhirna kuring manggihan nangkana. Tarulet deui nangkana. Aduh kumaha ieu? Nindit datang, mana kacida galakna deui. Teu lila anu boga kebon datang, kabayan langsung turun ti tangkal nangka. Kabayan lumpat ka ragasi nu aya ti tukang kebon, kabayan malidkeun eta nangka. Ajun balik ti heula, kuring rek kabur. Nangka teh kabawa palit ku cai, teu lila nu boga kebon datang. Sia kenaon di kebun aing mana rek paling? Entah nyai. Sia alasan we ngaku we ari rek nyopet mah. Bener nyai teu bohong. Naon sia kabayan? Demi Nyi Iteng nyai. Alas sia nyopet mau ngaran pamajikan hayu milujeng urang ka imah Pak RT. Ulah tuh bener abdi teh nyopet. Sok mana barang buktina? Awal gening jeung geura sia mangkat ulah ka dieu deui. Dadah nyai. Kabayan balik ka imah dipapag ku Uma jeung Iteng. Akang tas dongkak. Menang teu nangkana teh. Mana atuh mah? Kalau jeung gede deui. Mana atuh nangkana Kang? Oh, can nepi eta nangkana. Nu di kumaha kabayan? Dek, dipalikeun, ditita balik teu heula ku kuring. Geuning can nepi, apaan eta nangka teh kos kolot. Pirangkut teu nyaho jalan balik. Nya Kang eta nangka teh geuning teh nyaho jalan balik. Sia belet-belet teh kabayan, mana nangka bisa balik ka aman teh hideung. Nangka anu kehideung mah. Mah. Mimpi naon kuring teh boga anak belet kos sia. Emak langsung mangkat, kabayan jeung Iteng ngatosna eta nangka di sisi ragasi, tapi nangkana teu datang-datang. Kudu nyai, kewenya sukan akan kudu kene.
pengen ngakak gua. Sia kenal di kebun. Tiga. Sia kenal di kebun aing mana rek paling. Itu nyai. Tiga. Asia ngaku we rek. Asia ngaku we anjing. Ya. Asia alasan we ngaku we rek nyopet mah. Ya. Tiga. Oh, gening jung segera sia mangkan ulah. Dadah nyai. Awal gening jung geura sia mangkan ulah ka dieu deui. Dadah nyai.